Sakali deui Pak ditaros haroyong hidup bahagia. Sieuna disebut kurang susu. Ibu hoyong pasti sadayana manusia anu diciptakeun ku Gusti ka alam dunia ngudag-ngudag dua kabagjaan nu sering dibaca ku urang dina doa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Urang teh hoyong kengeng kabagjaan di dunia, kabagjaan di akhir. Nu jadi petani hayang bagja ku jadi tanina, nu jadi pedagang hayang bagja ku jadi pedagangna, nu jadi kiai hayang bagja ku ilmuna, nu jadi pejabat hayang bagja ku jabatanana. Kitu deui jalma beunghar pasti hayang bagja ku